Nyenek ye bae. Ditanya ku Tuhan Raja. Manisbuk sangaran anjeun. Ana Khalilur Rahman. Cik Tuhan Raja. Sa? Khalilullah, kekasih Allah. Cicak Tuhan Raja jangan pangkat Khalil mah Ibrahim. Ana Ibrahim. Cicak Tuhan Raja dasar edan. Ih, kabehan edan. Oh, cek Raja hese ngobrol jeung edan cek edan. Ya, anu edan jeung edan mah sama-sama kita saling menghargai lah. Sia cek Tuhan Raja. Sesama orang gila jangan saling sliding. Rasulullah salamun alaik ya rafi'asa niwadaraji. Jelema baheula teh di Baghdad edan kadeuleuna sinting asal didatangan ku jelema lumpat asal didatangan ku jelema belumpat ngaranna Bahlul ente Bahlul kan lantaran kebelah dia makin parah sintingna si Bahlul teh diamankan sebab numantak diamankan kuari geus mengarah ke pengrusakan nu dirusakunya anak kantor asal liwat ke kantornya nama mau martil we kacana trek blon bangun ya teh melon secara zahir kayak dikepung batas-batas kemenang saminggunya nolol deui ka kota ayo mana deui ku ieu sia mana deui ku ieu berlaga edan nya teh aseuh tangtu aya anu lawang diragaji lawang kantor jelema negara diragaji waktu dikepung kulantaran geus loba kantor-kantor anu dirusak ya ditangkap akhirnya ditangkap penjara seri bae di penjara ge ngaco bae cenah di penjara ge ngaco bae. Akhirnya raja datang kan ke dinya ngalayat nu edan di rumah sakit edan atau di penjara orang gila. Ya raja biasa raja mah tuh cari muka kan di mana-mana gitu. Bu abeh kapake ku masyarakatna raja makan gitu bae tiba heula ge. Boro-boro raja tukang pidato kayak gitu. Teh deres ya ada pidato si eta aduh kiai lain raja lain yang kalem blon bener atuh parah dah orang itu mah edanan di Medan beneran nah eta raja ngalayan hiji iya parukan raja nusuk ngarusak ieu nusuk ngarusak kantor iya nyenek ye bae ditanya ku Tuhan Raja manisbuk sangaran anjeun ana Khalilur Rahman cik Tuhan Raja sa Khalilullah kekasih Allah cicak Tuhan Raja jangan pangkat Khalil mah Ibrahim ana Ibrahim cicak Tuhan Raja dasar edan ih kabehan edan. Oh, cek Raja hese ngobrol jeung edan cek edan. Ya, anu edan jeung edan mah sama-sama kita saling menghargai lah. Sia cek Raja. Sesama orang gila jangan saling sliding. Pinter dah. Tuh gara Bahlul. Ya Allah. Tapi cek Raja boleh oke ucapan saya nu mamtak hajung aku Khalilur Rahman Khalilullah Ibrahim memang kunaon Ibrahim dipanggil ku raja haju dibeuleuh disalametkeun ku Allah Ibrahim ieu Khalilullah Khalilur Rahman dipanggil ku raja dijebruskeun ka penjara salamet cek geuna teh tina karamean dunia sarua itu
itu Khalil Ibrahim Nabi ieu Khalilur Rahman cek jana sarua salamet. Cek raja ngaco tapi bener ya budak. Malah kula malewi cek jalan sebab aya Khalilullah Nabi Ibrahim mah jelas sama utusan Allah. Ai kula makan jadi salamet kula nu jelas tuan raja ge salamet ti kula, kula salamet ti raja, raja salamet ti kula, sama-sama selamat. Kula teu ngarusak jeung teu pernah ngomong di sebab di penjara. Tuan jadi ngeunaheun teu pernah ngadenge pengrusakan baik ucapan maupun fisik. Jadi kan salamet. Tapi di akhirat awas. Di akhirat awas. Kula dek lapor ke malaikat. Dek naon? Sebab tuan raja ngaedan-edan kula padahal nu leuwih edan adalah tuan raja. Mana dokter? Coba cek tuan raja, coba aing tes ye edan teu. Edanan mana jeung nyana? Cek dokter teh atuh edanan nu di penjara, cek edan tuan raja henteu sieun atuh dokter ka raja mah. Oh, itu dokter bisa di penjara deui. Tuan raja mah sehat. Ya, dokter tiba lagi garoblog. Sieun ka raja kiai sadarian ka raja kabeh. Sebab naon harapanana dunia dan dunia. Selama dunia nu jadi muarana seperti eta bae. Jadi kula mah sehat. Sehat cek dokter teh. Coba itu. Coba periksa. Sehat apa henteu? Periksa ke dokter. Jantung segala. Dokter ge kaget. Sehat. Cek dokter sehat. Pikiranana bari susurian cek dokter teh. Sebenarnya sehat, cek medis ini sehat, denyut darah, sehat. Wah, edan. Tuh kan dokter ge horeng tiba heula teu beres. Nu edan dinten-ten, nu teu edan di edan-edan. Cek nyana kene teh cek bahlul, edan kan? Ya edan. Iyalah. Raja sehat kan? Iyalah sehat, tapi edanan nyana. Coba cek penasehatna, balol, saya nyebut edanan raja kunaon? Kula manu mantak kuari edan teh emang jelas edan, tapi tuan raja mah edan teu ngakurat edan. Ai kula mah edan teh ngaku edan sebab kula mah hirup teh salila di dunia embung maksiat ibadah bae ka Gusti Allah datang ka hatetengan ka Allah hungkul pasti disebut mah edan. Ai tuan raja mah dahar ti Allah, sehat ti Allah, gerak ti Allah, tapi kunaon lain pake ka Allah tah nu edan mah nyana. Deh. Cak penasehat bener oge ieu. Aduh. Mata bener oge diasukeun ke penjara penasehatna. Dara sia. Ngaedankeun ka aing goblok. Tuh raja teh tiba heula mah kos kitu. Tapi geus bubar. Tapi raja ngalamun. Jajakna edanan aing. Aing hirup ti Allah, gerak ti Allah, sehat ti Allah, rizki ti Allah, tapi pakainya bakti lain ka Allah. Bener aing edan. Edan aing. Waduh. Lamun raja na edan berarti kan kahandapna teh ieu anak buahna. Tuh cak senjata. Berarti kan lurah, bupati, gubernur, polisi, raja kasihan nu ngarajakeun. Entah aredan kabeh. Da iyalah bahasa waliullah mah Masya Allah menusuk hati. Menusuk hati. Nah, korenganan tiba heula ge jelema-jelema anu deus ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah mah jauh jeung pamarentah sebab duitna najis. Di mana kiai masih keneh daek ngadahar duit pamarentah kiai najis.
ulah nyilek ka dia biasa bae sih aju narik perhatian ulah biasa bae maksudna aja kabehan ieu tah masyaallah karim kok cenah kiai aya kitu mah beureunan bahaya lamun pamarentah saha nita eueuh nita aya da Kangjeng Nabi ge raja baheula teh pamarentah sahabat teh teh ngurusan negara tabiin sarua urusan negara inni ja'ilun fil ardi khalifah kita jadi penerus pengurus tetapi sing hade urang ngurusna demi Allah lillah apa lain lillah sakitu dihirupan ku Allah pakai ka mana ye hirup dirizkian ku Allah pakai ka mana ye rezeki dibere wilayah ku Gusti Allah pakai naon ye wilayah kayak kuari mah ye kuari bisa nutup-nutupan susumputan main ucing-ucingan tapi engke ketika disidang di hareupeun Allah Rabbul Jalil saha nu bisa ucing-ucingan cak raja balul kaluarkeun balul kaluarkeun jakena teh tuan raja kaluarkeun mah atuh ieu mah kantor beak kajen kena kumaha nyana bae geus pokona ye aing kapikir jakena ieu kapikir tapi edan tapi bener omonganna jai kiai Golkar mah bener tapi edan kiai nu ceramah kitu kos tu bener horeng edan jakena tah Ki PDI Kiai PKB aredan bener tapi edan ieu mah edan tapi bener geus antepkeun kana ngarusak diantep ke dikaluarkeun deui aju nyanyi nyana nyanyi moal dibejakeun ku aing nyanyian sarua jeung nyanyian Oma Irama malah insyaallah nyahoangan begadang doang dasar si oplo aduh yang benar di penjara aku makan nyanyi bisa nah kurang nyaritakeun balul nu edan resep sebab urang lagi edan sepotong-sepotong bae tenang teu datang ieu tamuna ih kecrek teu mawa naon teu mawa sia